Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama nukusim kuring dipi hormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Mun tukang dagang pasti hayang untung, nutani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut, naon gunana ilmu? Pulpen wae keur nulis, tak ari ibu geus menang ilmu rek dipake naon? Nah wajar jelema nu baroga ilmu parasea, nah wajar jelema nu boga ilmu ngahina batur, nah wajar jelema nu boga ilmu nuding batur, nah wajar jelema boga ilmu mitnah batur. Berarti meuli pulpen can dibake nulis, lain urang teu boga ilmu ngan gawe acan katempo. Acan can wel-welan. Nya naon atuh tugasna ilmu? Geura jawab al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parowek wae. Kabeh ge da arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lain urang teu boga ilmu Pak ngan can digawe berdasar ilmu. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Nah ari kolot baheula teu sakola-kola acan tapi punten teu nepi ka lentong, rengkuh punten kalangkung, ta eta hakikat ilmu mah. Mata saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hatena. Naon nu jadi sabab? Keur mah hirup bodo katamah saban geureuh ka batur. Bodoh wae nganyerikeun batur komo Allah nitipkeun ilmu moal teu loba jelema nyeri hate ku bibirna lantaran kotor hate eusina. Well. Kunaon Allah nitipkeun harta gumantung hate? Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar majarkeun nuyul. Keur mah hirup sangsara katambah tudang tuding ka batur, maka beunghar moal nyamperkeun ka jelema nu sangsara hatena kotor. Naha sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Weh. Matak maju mundurna manusia tah gumantung eusi hatena. Ayeuna ibu tiung saragam, baju saragam, dakeurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam.
Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese mah kasaragaman eusi hate. Matak nu kudu ku ibu diomean, lain awak, tah hate. Lain baju nu alus harkat derajat manusia mah, lain gedong sigrong harkat derajat manusia mah, lain mobil mewah harkat derajat manusia mah, tapi harkat derajat manusia aya dina eusi hate nu sabenerna. Weh. Matak lamun pengajian karena baju tak eta pengajian babari bangkrut. Sebab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun cek kiai wayana Senin kudu bodas dung nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh. Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren ngaos teh mah naha jangar kana sirah. Karena baju. Urang ulah poho baju alus pek bareng jeung hate alus ngarah ka tempo ahlak nu alus baju alus hate kotor hampura pamer we pagawean teh. Aduh genah ieu ceramah loba nu ungeuk euy. Ibu hayang geulis enteng tinggal meuli skincare beungeut bodas da punuk mah angerenge jeung dadi alus-alus beungeut ge ai jodoh jeung Udin mah anger we. Moal matak menangkan anak Jokowi matak hirup jelema mah tarimakeun da ngagelisan awak mah enteng budak leutik ABG ngaranna gumelis mejeuh sabab aya modal geulis nini gumelis cekek nah geus eueuh modalna sabab nu ngaran geulis 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 budeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki mana lakop kana tabang da kaseretkeun. Edek ngaku geulis keneh. Balenyang ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun, Bandungan anu sok senam beres senam, goyobot, comro, misro, da lain kalakalang sing kalak kabeuki bekah awakna teh. Tempo salaki meotan, naha apan mikiran hutang urut goyobot. Nu kudu digelisan mah ieu lain eta teuing. Ibu dangdan pek wedak pake lipstik pake ngan wayahna kudu bareng jeung amis budi keur nanahaon wedak kanal bibir beureum aiteun haseum pamatuk. Bener. Matak hakikat hirup adalah hate. Ieu pangaosan alus cantang tu. Lamun aya ajengan ustad ngomongkeun pangajian alus kuring mah cantang tu alus. Nah, sabab gumantung eusi hate nu sabenerna. Ieu pangaosan alus bareng jeung hate nu alus, isuk ge bakal katempo ahlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, teu saeutik melak cangkeng asa aing pangaosanana di mana kaalusan pangajianana. Weh. Aduh. Genah ya ceramah demi Allah ungeuk-ungeukan. Salat alus. Tapi kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat bakal katempo ahlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge asa aing pang salatna. Kanu teu salat teh ngaledek sia mah pinarakaeun hirup teh. Na memangna neraka teh maneh nu boga. Bener. Tong sok kitu. Sabab nu ngaran salat teh alus bacaan kudu alus jeung ucapan. Alus bacaan salat budak TK ge bisa. Nah, ari urang alus bacaan salat tapi biwir goreng ka tatangga jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga pasea wae berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Weh. Saha eta teh ieu? Matak cekuring ge aya alam syariat, aya alam hakikat. Salat tungkul artinya bawa karena ilmu hirup. Lamun salat tungkul berarti manusia beres salat kudu tawado. Tapi naha kanyataan air salat tungkul bubar salat ngadondangah asa aing pang nyana, asa aing pang benerna, asa aing pang hebatna. Na memangna surga teh geus badami jeung malaikat. Hampura Pak. Matak hakikat nu ngaran kaalusan can bisa ditangtukeun ku manusia. Tapi ngaran kaalusan ditangtukeun ku Allah Ta'ala. Sanajan ahli maksiat can tangtu ka neraka, sanajan ahli ibadah can tangtu asup ka surga. Teuing. Sanajan ahli maksiat can tangtu asup ka neraka, sanajan ahli ibadah can tangtu asup ka surga. Ibu lalajoan iblis teh ahli ibadah, iblis ahli masjid, iblis pinter Quran, iblis HD ceramahna.
iblis ahli sagala-galana tapi naha iblis dibenci dikutuku Allah lantaran hiji kasombonganana. Bener Pak? Cicing ya kudu rada ngahulang saeutik. Bisi majarkeun ieu pengajian jug surga weh. Nah memangna surga teh di Tasikmalaya. Iblis ahli ibadah tapi nah iblis teu jadi kakasih Allah lantaran hiji sombongna. Ladang salat, ladang zakat, ladang tahajud, ladang haji, leungit ilang tanpa karana kahadianana lantaran hiji kasombonganana. Iblis mah meujeuh dek sombong ge tahajud unggal peuting, duha unggal poe kana Quran katalar. Ieu tahajud mumul, duha tara kana Quran tag-teg-tog ka masjid ari hayang, ai sombong tiba heula. Boa-boa iblis teh ieu guruna. Nabi Adam boga dosa, naon dosana? Ngadahar buah holdi. Dihukum diturunkeun ke alam dunia, nepi ka pok nyarita Robana zalamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ku Allah dihampura dosana, berarti urang teh pak maksiat, urang teh teu baleg, urang teh teu ecreug. Dosa teu baleg, dosa teu ecreug, dosa teu bener bisa leungit hareupeun Allah kunaon? Ku tobat. Matak ahli maksiat lamun tobat cantang tu ka neraka, ahli ibadah lamun sombong cantang tu asup ka surga. Weh. Sedih. Jeung ari jelema da teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna ibu lalajo kuring pan benten sareng pun adi. Nya Ustaz Danang, sarua ti Bandung sarua. Anjeunna mah rapih, udeng badag, gamis ngangsar. Pan urang mah lol teh kieu we. Teu dikopeah. Ulah diomongkeun. Nah, jelema teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna ibu lalajo kuring teu dikopeah, tungguan ku waktu bisa jadi engke mah geus daek nu sameter dipake. Geus daek mah da bapak ge baheula cadu ka masjid, geuning geus daek mah anu nitah hidang sorangan. Matak manusia teu kudu lalajo ka gorengan batur, teu kudu lalajo kasalahan batur, hakikatna waktu anu bakal menentukan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ibu boga menantu kedul ka sawah tara ngarit sudi kukut, piara, paraban, itung-itung gaduh marmot. Kan engke bisa jadi gede kadaekna hidang usahana teu saeutik baheula minantu urang kedul ised kolot jadi beunghar akhirna nguntungkeun keur sararea. Ibu ge baheula teu dijilbab geuning ayeuna daek dijilbab berarti manusia teu cicing dina hiji darajat. Bener. Matak tong sok saban geureuh. Ieu mah tetangga dicadar diomongkeun nan dicadar. Sadeyo. Tong sok kitu anguran mah bere motivasi kumaha ceuk ibu nyai neng mah atos tiasa dicadar ngan emak mah hampura we acan bisa ka ditu ngahargaan ka dieu ngeunah lain keheul wae hirup teh atuh dan sadar hayang ngajebrod ku mik aing tong sok saban geureuh teuing kana kalakuan batur teh naha ngaranna ge manusia. Manusia mah bener salah boga, alus goreng boga, daek kedul boga, eta teh disebut ajwaja. Tah ajwaja teh papasangan. Nah awak ibu tak aya papasangan. Daek kedul, bener salah, alus goreng, sok ngaraku. Baroga apa? Ayeuna ge pengajian ka dieu ulah asa aing pang daekna, ieu teh keur katapelan ku daek. Keur ngelun mah disamper batur ge iraha datang. Tapi naha urang geus daek melak cangkeng asa aing pang daekna bahkan ria datang timarana ngabring ngaos atuh bari hakikatna mah tuh anu teu datang ka dieu keur ibadah anu ikhlas nu teu hadir ka dieu ibadah ikhlas nyangu masak salaki datang mah naha teu ngaos hiji bapak abdi teu acan gaduh izin ti caroge pan ibadah ngagugu salaki. Dua abdi teh masak we keur bapak bilih capek hayu urang tuang ibadah gede coba nu datang ka dieu nyangu acan masak acan salaki teh keur pepelengkingan dina kursi ayeuna teh balik ti dieu ge bakal dihoak ku salaki lila-lila teuing pangaosan teh pan dijawab ku ibu dua ustad ge maknya ladang pengajian jadi hohoak ka salaki matak hakikat ngaran ibadah can bisa ditangtukeun ku panon ieu Pak. Bener. Teuing da urang mah kieu.
Pokoknya prinsip abdi mah rek diulam deui pek henteu ge kajeun. Heeh. Oh lah abdi mah kan jalma nu paling beda jeung batur. Di mana ya Ustad merek kieu? Biasana ge Ustad mah pun adi, Ustad Danang nu nembe udang badag gamis ngangsar. Nepi ka barang datang teh jug langsung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun piduana kangopun anak. Nah ada ka urang mah turun tina mobil kalah ka well eueuh nu assalamualaikum eueuh. Gek diuk di bapa hajat lol jalma nyalampeurkeun panya teh minta doa lain minta diparoto. Malahan di Lebak aya warung nanyakeun heula cing teh Bu palih mana lokasi anu pangaosan teh tenang we da Ustad nu kadua mah telat bari ka urang teh. Dipikir-pikir cek urang nah hirup teh dianggap aing mah. Naha pedah bajuna, pedah calana. Nah, kunaon atuh kuring make baju biasa, calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak ibu ka kuring biasa-biasa, teu kudu riweuh. Datang orang keprok da kalah asar diadukeun jeung Japati atuh biasa bener salah boga daek kedul boga alus goreng ge pada boga mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur mata hakikat hirup tong sok lalajo batur. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Sing wawuh ibu kana kagorengan ibu, sing apal kana kateujeurgan ibu, sing akrab jeung katebalegan ibu, sehingga urang poho lalajo kasalahan batur, tapi beunta kana kagorengan diri sorangan, saha urang sabenerna. Hirup mah ukur disebut, nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu hararayang. Nama gejeng teu hayang, sieun teu akur jeung pagawean, hanas cek batur disebut ustad, ai pagawean pasea. Bener mang? Nya ieu teh. Hanas ku batur disebut ajengan, ari pasea cege aiteun cegekan. Pan aya tugas ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, nabi ngawariskeun ilmu tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Kuring nanya ustad nu mana nu bareuh sampean ladang tahajud, lamun mah di Sumedang aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat can nepi kana tugasna. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun, nana gerhana cek batur ustad penta jam tangana dibikeun moal. Ta ibu teh suudon kalah kawe penceramah duaan ari hate kalolotor kitu. Ibu gada sarua lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Karek disebut batur. Di luhur aya pejabat, cek saha disebut pejabat, cek rakyat. Matak ayana teh baligo pagede-gede ngolo rakyat ka unggal imah geus jadi macado kudu datang deui ka ibu. Ngaran-ngaran pejabat teh ukur disebut ku rakyat, juk nyaralon, eureun rakyat tong nyoblos, jadi moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, apan bebengok pejabat moal jadi lamun teu dicoblos rakyat. Matak hareupeun pejabat entong merendah, kieu kali-kali mah atuh. Apan manehanana jabatan teh pamere rakyat. Matak ayeuna baligo pagede-gede, rakyat mah teu butuh baligo gede, butuh nage gawe gede ke rakyat. Ulah sagala ngomong ke rakyat tapi wadul wararungkul. Rakyat kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyat penentu maju jeung mundurna Indonesia. Bener Pak? Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorosos, nu penting mah aya buktos. Eta nuker di Arab-Arabku urang sebagai rakyat, matak gerateangan pejabat nu nyaah ka rakyat, nu wawuh ka susah rakyat, nu bisa nyusut saipanon rakyat, anu ngarti kana kahayang rakyat. Pek kumaha ceuk ibu, kuring teu ngadukung salah sahiji, ngan dina politik matong hareup teuing, beda pilihan itu wajar, nu teu meunang mah pasea jeung tatangga. Prabowo jadi geuning nya, jug telepon ku ibu.
Bapak Presiden, di sini ada yang meninggal, pasti jawaban anak, sorry ye. Gerat toong, gerat tanya ke Ustad nu deket, Pak Ustad, aya nu maot, pasti eta Ustad pasti ngajawab, oke gas. Matak beda pilihan, wajar, nu teu meunang mah pasea jeung dulur, teu akur jeung tatangga, eta jelema kurang ajar. Hirup ukur disebut, matak tong sombong. Kahartos. Disebut beunghar ge kudu miskin, matak jelema beunghar teh kudu nyaah kanu miskin. Ieu mah keur mah beunghar ngadon ngedeng-ngedeng kongkorong kanu miskin. Bari pangaosan api-api dongko. Gelang ti dieu nepi ka dieu kuat gigibrig hayu urang geus. Kumaha ceuk nu miskin sing ku bangsat hayang teh. Tugas jelema beunghar teh nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajahit nu titeulem, mere oncor kanu poek, bantuan jelema lapar, sakolakeun anu yatim, ditanya engke di akhirat di mana harta dipake naon, yatim nagog abdi Gusti saksina, anjeunna hartana diserenkeun ka diri abdi, eta butuhna jelema beunghar teh. Ieu mah karek boga gedong ge kuat, bebeja ke batur, nyeun gedong beak 300, bebeja 500, nya ngawadul, nya ngabohong jeung eueuh nu muji deui. Karugi-rugi hirup sombong. Bener. Bari si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangeulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangeulana nyokot boeh, aya nu maot pangeulana nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun, matak bejakeun ka jelema nu aya di dieu. Lamun beunghar tuluy teu akur jeung nu miskin, kali-kali manu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, celana menang batur, selop menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, diboehan batur, ditahlilan ku batur, bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur. Na ari si lain rek hirup sorangan lur. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung genah ai ceramah loba nu ungeuk teh. Itu teh tukang teuing ungeuk tunuh, teuing ungeuk ngarti. Urusan hate aya dua, nu bersih jeung nu kotor. Tinggal bawa kana awak ibu bakal apal hate bersih jeung nu kotor. Mun batur nyeun gedong nyeri hulu, tah kotor. Batur meuli motor ratu angen, kotor. Batur meuli sawah ka rumah sakit, kotor. Batur meuli mobil, modar. Jadi nu nyiksa awak kurang teh lain Allah, tah kakotoran hate. Bener? Geuleuh atuh da. Batur maju, batur da. Ieu pun lanceuk ngayakeun santunan, disingareupan ku jelema nu bersih hate mah jadi hayang nurutan. Hayang euy mun urang boga milik deuk nurutan, ceuk nu bersih, ceuk nu kotor mah yeh nanaunan. Eta mah ukur asak atuji we. Jawab ku akang, kumaha sia we gitulah. Nyengarepan jelema kotor hate mah ibarat buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, kacape-cape kudu naekan buah buruk. Tungguan buah buruk mah ragrag sorangan, ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, dilawan ngadon darah tinggi. Eureun ibu tong ngalawan, engke ge eureun sorangan. Oh geuning itu cenah urang mah diomongkeun ku batur teu eureun-eureun, sing sabar engke ge eureun di mana geus nyeri huntu. Oh geuning si itu cager deui nyeri huntu teu eureun-eureun ngomongkeun urang engke ge eureun di mana geus paeh. Ngan Allah boga ancaman, salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang manusia masih kene boga dosa jeung papada manusia. Matak ibu boga dosa ka salaki, bubar ti dieu gewat bebaskeun, tangkep salaki aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay, tobat. Paling kuat 2 poe teh Pak. Ka itu mah kitu we kakarwas deui. Lamun hate nu bersih batur maju milu atoh, batur meuli motor milu tumpak, batur meuli mobil milu syukuran, batur nyeun imah milu datang. Maka lamun ibu hayang apal panyakit hate ibu, tong nanya ka kuring, tong nanya tetangga, rasakeun ku diri sorangan. Bener Pak? Asli ye. Ayo aduh dijaril babu. Tuluykeun.
ngan ibu oge kudu apal jilbab ieu mah jilbab kain pek tuluykeun pake ngan wayahna kudu make ilmu hakikat ari hakikat gerabunian panona gerabunian celina gerabunian bibirna ngewa jilbab badag popolotot kasalaki ngewa jilbab gede kana gosip beuki ngewa jilbab mau guyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir garing ngomongkeun kasalahan batur di mana eta jilbabna. Tempo bapak-bapak bari ngarer ka ibu lemok satu jual jilbab ia bisa dibeli baju ia bisa dibeli tah urusan keyakinan hate kamana urang dek meuli bener matak tuluykeun eta jilbab ngan make atuh ilmu hakikat bunian panona bunian celina bunian bibirna na teu era jilbab gede ngomongkeun batur. Nah teu era jilbab badag kana gosip eta teh Ustad nana gerhana anu can kawin teh ya sadaya mata hirup gumantung eusi hatena bener Pak asli ya mata konsep hirup mah hate urang mada keeng ibu pangaosan kieu keeng boa-boa hirup urang teh karek jadi orai Pak orai cicing 30 poe ganti kulit tapi ngaran anger orai boa-boa pengajian teh ukur ganti tiung ganti saragam ganti baju ari hate teh ganti-ganti jeung dulur anger teu akur jeung tetangga haben pasea ka inung bapak nepi ka poho kasalaki ke kerewes boa nya euy pengajian mineng ari hate teh robah-robah heuh meureun karek jadi orai anguran tuh lalajoan mah hileud cicing morongkol 30 poe muntal dirina maka nolol jangjang ngaranna kukupu jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu artina bapa ladang ibadah teh batur ngewa ka urang batur rujit ka urang batur jua ka urang ku ibadah urang batur bisa jadi resep ka urang lain ku ibadahna tapi ku akhlak saeus eta ibadahna aduh bener ya ceramah geunaheun euy ararunggeuk euy teuing kaharti teuing kasiniran apa doli we mata dek baju warna-warni itu ya ge kekeh panungtungan mah warna bodas naon urang disombongkeun sok bisi ibu harga mahal tiung mahal baju mahal ge tungtung hirup mah ukur 200 ribu warna bodas ngaranna eueuh sugan nu beunghar make boeh warna ungu mata hirup teh kebersamaan tong ngahargaan karena hartana sabejad-bejadna jelema beunghar naha jelema loba nu ngahargaan tapi saalus-alusna rakyat miskin jelema ngareret ku juru panon berarti urang geus salah ngahargaan karena harta lain ngahargaan karena eusi hate rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada make dasi jeung dijas tapi aspal dilebok teuing matak hakikat hirup mah cantang tuh bener Pak nah kuring jeung Allah cantang tuh ibu jeung Allah cantang tuh barudak marawis jeung Allah cantang tuh padahal cek Quran jelema nu bakal dibere kasalamatan innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang hayang nanya nah ieu pangajian bareng jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna wayahna kudu ustad setempat nah mungkin jamaah ribuan kieu nu datang lamun teu berarti sadar poe ayeuna pangajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nu dina TikTok eueuh Allahna eta apakah nana gerhana ceramah jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar sapeser-peser acan datang deui moal geus suudon deui beuki lila ceramah ieu beuki daroraka jelema lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang jawab ku ibu berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit cenah tadi ceramah kudunya ah ka yatim kudunya ah kanu susah kudu nulung kanu butuh tong jauh-jauh teuing isuk poe ayeuna buktikeun ka awak kuring cek panitia wayahna kaharti pisan eta ceramah terus ayeuna mah bener kudunya ah ka fakir ka miskin amplop teh moal dibikeun deuk dibikeun ka fakir jeung miskin kumaha ceuk kuring tong kitu pancek salira kudunya ah ka yatim jeung ka miskin eta mah ceramah
anger Pak jelema saluhur-luhurna ilmu dibawa kana alam nyata jeung alam bukti can tangtu mampu migawe matak manusia eueuh nu sampurna. Nah ieu maraca salawat jeung Allah nyao pecakan isu kulem deui tong diongkosan antep deuk daratang moal. Heuh berarti lain jeung Allah maca salawat jeung naon jeung pangabutuh. Innallaha ma'ana sedengkeun ayat Quran jentre saestuna jelema nu bakal dibere kasalametan nu salawasna bareng jeung Gusti lain jeung nafsu. Ibadah make nafsu ria, sedekah make nafsu ujub, init ka haji make nafsu teu disebut haji ngocombrot. Balik ti haji teh pan yai kuat dangah. Cek tetangga teh mang haji. Kebeneran tetanggana, oh Pak Haji dibayar 20.000. Kalau tetangga nu sabeula bersihin haji 300 dibayar kontan. Haji gitu patut mah haji mayung meureun. Berarti jeung nafsu tak ibadah teh Pak. Urang salat lain hayang disebut ahli salat, kuring bisa ceramah lain hayang disebut ahli ceramah. Ibu daek pengajian ulah hayang disebut ahli ngaos. Maknya aya ahli ngaos kaberangan wae. Ka ahli ngaos kumargi Bapak Ustad pada sumping bangga urang kawitan. Sakali deui ka ahli ngaos eueuh ka era disebut ahli can datang wae. Mana nu disebut ahli teh mana? Bener Pak. Mata atuh da urang mah ceramahna ge kieu we sabolong bentor. Bae arek resep pek deuk ngewa bodoh teuing. Nah, da urang mah datang ka dieu teu hayang dipikaresep jeung moal nolak dipikang ngewa. Ngan lamun aya nu ngewa boga dosa naon urang ka maneh. Datang-datang juk ngewa kunaon eta hate. Nah ieu santunan aya hayang dipikaresep eueuh. Bae dipingang ngewa paduli we. Da ngagugu jelema ngewa mah yatim moal katulungan nya Kang. Matak antep jelema ngewa mah cenah teh bese, modar we isuk oge. Matak kunci hirup adalah hate. Lamun hate bersih maka cicing dina kosong. Lamun jelema nu kosong teu boga naon-naon. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus jadi aluskeun. Berarti aya Allah nu ngaluskeun, aya Allah nu ngadaekeun, aya Allah nu ngabisakeun. Deuk ngaku naon urang? Ieu barudak bisa sholawat lain budakna, lain barudakna nu pinter sholawat, tapi Allah nakdirkeun nitipkeun kapinteran ka ieu barudak. Naon rek diaku? Bener teu Bu? Daek didaekeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Tong sok loba ngaku angguran bersyukur ku kapinteran, geura oncoran jelema bodoh, lain pinter kupur. Mana bukti jelema pinter kupur? Ngaledek jelema bodoh. Keur naon pinter dek ngaledek mah mending jadi jelema boloho. Well pokoknya mah kela aya budak ungek-ungekan ngartieun gitu. Lamun kolot mah ungek ngarti, aya budak ungek asa teuing. Sing bersih hate nying areupan alam perbedaan sadar ibu ge boga budak telantaran beda lalaki jeung awewe 7 tahun cicing pan lumayan borosot si pejuh. Cobaan hayang saroma lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak tong anti hirup beda. Nu bener jeung nu salah bae we atuh. Anu salah hargaan ku salahna, ieu mah urang mah kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, matak garelo duanana. Cicing rada hese. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, garelo duanana. Batur salah boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna nya garelo. Kakara ungek deui euy. Jigana nu ungek teh dirina nu kitu teh meureun. Batur salah ku urang diomongkeun, batur boga dosa, dosana salah, urang boga dosa, gibah. Heuh sarua. Bener Ibu? Oh nah tuh di Indonesia loba pisan perbedaan, wajar lah. Komo urang mah beda pisan. Oh mama hayang ngulum ceramah teh hayang nu bari curhat, mamah dedeh. Pan mamah dedeh mah bagianana curhat dong, ya dong mah caroge abi nya burutnya tuh usaha. Kumaha mamah dedeh datang ke RT nyieun BPJS sopak bengok etana. Mamah dedeh bagianana. Ah mamah hayang anu nerangkeun bab karuhun, anu ilmu hikmah, anu lentong nu kalem, orang Sumedang asli Abuya Muhyiddin bagianana.
Ah mama hayang nu pinter maca sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Ah mama hayang nu jiga ojek online urang. Pek gumantung karesepna. Ah mama hayang nu lentong gim ti geger kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Sumedang ya. Sangat senang sekali berada di tengah-tengah jamaah ya. Apakah ibu senang berjumpa Kalau ibu senang yang kurang senang, nah ini wungkul. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan tenang. Ketika ibu punya pacar dulu yang tampan, lagi kaya, jadi jeung nu petot. Berzikir, keputusan Allah itu yang terbaik. Anu beunghar bari kasep ternyata salingkuh wae. Nu petot mungeun, da teu payu. Matak pek neangan salah kita nu paretot we. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mau pamit. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Ai jatah saurangun. Sabab mung di dua-dua. Agim bagianana. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi. Oma. Roma Irama mah dakwah bari nyanyi. Mana bukti eta? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya kemarin mah di Sukabumi ceramah nyanyi eta. Wah 500 teteh. Marerena teh pamajikanana 500 anak tak gitu atuh. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Cek urang menyeui daripada lila gebroe kabeh. Lila ya. Badan pun tak berharga. Tuh iya nu alus bang. Sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Murah deh atas suku abdi. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Atos gaduh seberiji murang kali. Tilu pami ya istri. Iya teh murang kali si bapak. Iya duaan. Aya nu tos nikah. Gaca. Terus kudu urang aku mitoha gitu. Karena mah comblang teh meuni bararoki teh. Sabaraha tahun Neng Yuswa? Nya pan ieu teh putra ibu, putri. Sabaraha tahun? Sabaraha? 13. 40. Budak nage teu hararayang. Abae da urang teh sudi. Nah 40 jeung 13 saha nu rugi urang. 40 mah usaha hade, gedong sigrong, mobil mewah, sawalega, bisnis jalan. 40 coba nu 13 ngablu we jeung ngablu. Akhirna teh urang teh engke geus kolot rugi. Itu 13 naik kana angka 23, kuring naik kana angka 8 genep. Kabayang ku ibu 8 genep jeung 3 genep. Aduh teu kauleman moal teu kieu si Keneng boro tuturkeun. Lempang teh hararese. Nu paling power gedong sigrong mobil mewah sawalega abdi maot si Neng nu untung ngajedog jeung maruna madak Neng ampura moal nah jika nu nyeri hate
Matak bejakeun ka bapak-bapak nu beger jeung budak SMA geura tobat beak tah harta teh. Moal teu TBC. Matak abdi 40 cocok nama jeung 35. Itu diharap nu 35 abdi mong. Jeung nu 8 jeung 13 wae mong, jeung nu 35 leam. Oh, kepo teh. Cuma urang. Anu Pangageng nama ieu Yusus seberapa tahun? 21. Oh anger jauh teuing 18. Moal baik. Aduh, ampun ya Allah Gusti Rabbi. Yo kana mah comblang ya amit-amit. Wajib sarurat. Roma Irama madawa aku nyanyi menang pek bae da teh manada eta mah teh sholawat ge make nada pan di Arab mah teu make nada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di Arab coba diurang aya nada es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad diurang mah aya oge anu nada dangdut sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha diurang. Aya oge nu bari hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah jawab ku jamaah ajib jog ini ka Arab Allah nu kitu. Nah iya mah Indonesia maka tata cara ge ngagunakeun bahasa Indonesia jeung tata cara budaya sok urang deuk ceramah ku Arab ngarti moal ari kitu mah sarua we urang moal ngarti. Ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun saja jalan jeung teu bisa dibalikan deui. Eta teh nada teh budaya teh tradisi teh seni. Matak Roma Irama hargaan dakwahna melalui seni. Apan aki-aki ge dakwahna make seni. Mana bukti itu di Masjid Maghrib eling umat muslimin muslimat. Hayo orang berjalan Allah maah sholat subuh ayat setengah genap maghrib lole cek jelema nu di luar eling umat kumaha cek di luar umat teu eling nah dangadun pasea nyanyi eta geuning akang mah punten anti nada waduh. Maka jeung waduh eta adan make nada lamun bener urang dia aya nu anti nada wayahna adan teu make nada teu kabayang adan eueuh nadaan Allahu akbar hayalah sholat ai sia eta ngajak salat ngajak gapleh make nada. Batak Roma Irama mah takdirna jadi penyanyi da cenah ceuk tatanggana jatuh ti tajong wae make nada pan ibu mah jatuh ti tajong aduh Roma Irama mah jatuh ti tajong aduh. Lamun kuring jadi kenek bahaya. Nah, sorana tarik. Sumedang, katapang, dua deui ceu. Meja jadi kenek teh. Coba Roma Irama jadi kenek. Sumedang. Katapang. Dua deui ceu. Ningang urang Sumedang babari heureuy Al-Fatihah. Ngadon dianggap tawasulan sia tah. Jelema teh geus boga carana masing-masing, cirina masing-masing. Matak urang tong cegekan kana tata cara batur, pigawe anu sorangan daripada lalajo batur. Bapak polisi, dakwah, nah dakwahna naon? Newakan penjahat sehingga urang jadi aman. Bapak polisi, matak bobog dawog gede sorana, polisi. Da manya ya polisi newak penjahat, tewak manya teuing gehel, geus we dierok atuh isuk deui. Polisi mah kudu ngomong angkat tangan penjahat sieun coba gitu angkat tangan